Dodo, kadieu heula sakedeung. Dodo, Non Pak, kadieu abah erek nyarita. naon? Keur kurang sare ya tunuh. Ieu abah nitip wasiat. Lau isukan lamun geus eueuh abah buka bagikeun sing adilnya. Nya Bah, Ulah soranganeun. nya kan Sing bagi-bagi. adil hirup mah nya ka hade abah terek eueuh meureunan. Nya Bah, Sakedeung deui ogenan. Ieu geus kolot ripuh abah teh. nya Bah, Ka hade pokona namanya. nya. Awas lamun teu adil sia. Pokona mah kudu adil hirup mah. Nya sok. Itunya ade abah erek ini heula gawe ka sawah ya erek macul yuk ah. Nya, ayo. Pangtuna ampikeun ah. Seberapa puluh tahun ieu can dibersihan. Si Nyai meni betah pisan di Arab teh ha. Kebalik-balik. Capek pisan sorangan teh. Ibro. Ibro. Naon abah? Terus ibak, Ibro. Bisa nonton teh ibak 2 bulan. Yang ganteng apa abah? Aya naon bah? Abah bade di damel heula nya angkutan suluh. Teu itu pang micenkeun sampahnya. Sadayana? Nya, Amun atuh. nya, yuk ah. Yuk. Micen sampah heula ah, bade ngomong sareng si Aceng. Ah, among heula, awatos lah kasih abah. Bah, among heula. Lah aing mah geus lilan, eueuh tali lah deui kamari ka tipu si Jalal deui aing mah. Karena usum virus kieu ya virus konoha. Rugi aing teu boga duit deui. Ah, rugi. Rugi. Lah saanu micen amplop. Amplop. Maya euy. Kumaha ieu teh gawe teh atuh beunghar-beunghar. Gawe capek-capek moal poe. Beunghar hanteu. Kiridit. Kebenaran aya si Abah, Bah. Hei, Bah. Naon deui? Bayar hutangnya geus 4 bulan genungak. Sukan deui lah. Tingali ayeuna makai diri tuh loba keneh si bos geus nyarekan. Can diberesan, can diakutan. Jualan atuh kaina, ulah daharan wae. Daharan kumaha teh ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, kumaha perkawis eta anu surat wasiat bade janten mah. Oh nya. Tah, kabeneran, Bah, atuh pidiwiteun ieu mah. Da atuh Bisa bayar hutang ke. Kalau cokot heula. Emang wasiat non PRT? Eta biasalah paling ge tanah jeung duit. Oh, atuh cair Bah Dodo bisa bayar hutang. Heeh, ke mah bisa bayar hutang kan. Oh. Ah, Pak RT ge kapan boga hutang Aduh. kan itu? Heuh nya, sabaraha deui hek. 3 bulan deui kapan? Sabaraha deui teh? 3 jutaan murah lah. Murahnya 3 juta teh. Ya. Astagfirullahaladzim, teu inget abi mah.
Mana suratnya ha? Baheula masa di dieu dituna. Seberapa puluh tahun ieu can dibersihan. Si Nyai meni betah-betah pisan di Arab teh ha. Kebalik-balik. Oh, tadi asa dituna di juru. Geningan eueuh. Tahu ku si Ibronya dibawa ka piceun. Udah bisa heula ah. Teh. Lah, Arif Parete sok Parete, pupoan. Bener Parete. poho. Parete. Kana hutang mah di poho. Leungit suratna. Jika nama ka piceun si Ibro tadi teh. Atuh angkong tangan si Ibro na ina. Mau jadi cair atuh. Jangan lau yuk. Yuk. Yuk atuh. Ame bisa bayar hutang. Ibro. Bro, bisa nyelap teh si Bro. Bro. Mamam, ibu, mamaman. Ya, mamam. Oi. Ibu naon api mah teu. Acung ah. Ibu bogak. Watoskeun ka mama. Terus kita ya bawa oh. Pencit mama. Juga. Bro. Aya naon abah? Tadi teh biceun surat teu Henteu ibu mara miceun sampah hungkul. nyameureun ka piceun eta suratna. Da teu terang atuh. Di mana di piceunna? Atuh tuturkeun Ibro yuk. Pokoknya mah jadi atuh bayar hutang. Mana ieu? Di mana? Tadi di piceunna? Di dia juga gitu kan Ibro. Sana tadi tiker amung jeung Aceng. Laceng na. Tah bada tadi mah di dia abi teh miceun teh. Ieu sampahna. Geningnya. Jangan, Mbak. Ibro jangan dulu atuh da pencet. Ame bisa bayar hutang. Kita piceun. Suratna ka mana? Eta aya surat tadi ge kitu hungkul. Surat nu dina amplop. Nya teh terang atuh abah mah. Kita piceun cenah ka Ibro. Kumaha Atuh atuh, bari geus kieu, Bah. Kumaha si Abah moal cair gede, Bah. Hutang geus eta. Jangan lo yuk. Galak abah. Di tangan kan itu tuh. Ayolah ulah mewek. Aduh, jadi kuntu. Kumaha dengan obatna di teh yeur jangan duit tangge. Wah, sakit euy. Duit. Lumayan Duit. Ijo urang lah duit lah. Yuk, Kun. Tuh yo. Sekuat mesti lu poe. Tegur dadah assalamualaikum. Hatur nuhun. Baiklah, lain milik berenang. Baik, saya sih gacang paeng, sugana orang talilan. Awas ya, can apal Haji Julani, anu pang beunghar nasal gok nini, mun sakali-kali deui kurang tingalikeun sia. Awas rukyah ku aing mah. Assalamualaikum Kir. Waalaikumsalam. Tadi mangnya surat teu? Surat kaon, Surat wasiat. nuna amplop lain. Heeh. Tuh tadi ku oyat codet tuh kaditu di bawah lompat. Lah, kasih oyat geningan ha. Surat naon teh? Si oyat. Surat naon teh? Surat wasiat. Wasiat kami lu mayan menang komisi euy. Ceng mah sekarang bae atuh. Duit. Repe. Bantu Naon ieu? Kebutuh kertas da kuring mah. Wah, aya amplop. Bawa surat cinta ti mantan ieu teh. Baca naik di sepi di kebon. Mana si oyat? Oyat. Oyat. Sekolong dengan duit Surat kumaha. cinta. Ek dibaca di kebon sigan eusna. Meresot. Hai mama. Oyat. Naon atuh? Kemana surat tadi? Tuh nyaho tuh ku si pemuda bucin yang jadi untut Si tuh. Renaldi. Heeh, jig tuh ka ditu mah ya. Tuh ka ditu ka kebon. Oh, ayo tuh. Wah, cuma tempat cocok yang mata surat cinta. Nanya eusina. Iya mah surat wasiat.
butuh aing mah bisa baik deui. Aduh, capek tas modal tapi paling teh omehna. Cai areuh ieu teh. Naon ieu? Ngepas aja jeung omeh mah. Yang tadi ah. Sugan teh surat cinta teh teh euy. Tah, si Renaldi. Naon? Mana suratna? Tuh di piceun di kebon. Di kebon? Heeh, tuh di luhur. Lunas. Aduh, HP-nya nyangan surat ge. Deng. Ningali surat henteu? Anu kumaha anu amplop lain? Heuh, amplop. Oh tadi tuh di tukang taka cawu dipake omeh tah. Omeh. Oh dawa deui teh kertas aya ge eta ku mangihna di dieu tah tadi mangi. Abi mah eueuh heula. Ieu. Tah si Aceh tinggal itu si Aceh. Awon. Bau kieu. Tah gini ieu surat teh. Si Aceh modal teh. PRT teuing ieu ah para urusan PRT pangpacakeun ah. Ih, teu kuat buruk. Ya, orang pacakan, heeh. Abah teh boga hutang ka Ceimit 5 juta, ka Biiung 10 juta, ka tukang kaos. Loba pokona mah ka bank, ka tukang kredit, ka hadenya pangalunasankeun pokona mah. Enggak boku sia, dadah. Ah gadenganan hudang hukul ha. Tah kop. Astagfirullah.